Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur nyara rumput urang ngopi Sampurasun baraya Serajingga. Alhamdulillah dina dinten ayeuna abdi pendak sareng seorang penyanyi Sunda. Anjina sekaligus pencipta lagu anu sami-sami kurang kenal teh nyaeta Kang Agus Kapinis. Anu alhamdulillah anjina tos parantos aya di sagigireun abdi. Alhamdulillah parantos tepang ayeuna di tempat begituna urang bahas wae, urang pedar wae naon-naon anu tos dilakukeun sareng nu bakal dilakukeun ku Kang Agus Kapinis. Agus, damang Kang Agus. Sehat Kang. Tah manawi kenging terang teh salami ieu teh kegiatan Kang Agus teh naon wae ya selain di rekaman. Kalaresan ayeuna mah simkuring teh selain membidangi musik atau napi lagu, kalaresan ayeuna simkuring teh ngajar Kang. Ngajar di salah sawios perguruan tinggi nyatana di STAI Darussalam Sukabumi. Oh, Sukabumi ya. Mohon di Sukabumi, tapi dina perkawis ngadamel lagu-lagu Sunda mah masih tetap jalan. Masih jalan. Masih jalan. Lagu nu terbaru nu bade tayang geuning-geuning naon tah beli keluar. Ayeuna teh anu nuju digarap teh Raja Tauhid. Raja Tauhid. Berarti religinya. Religi Sunda. Raja Tauhid sareng lagu nasional anu judulna Cinta Suci sareng Menggapai Bintang. Nah, berarti ya dua lagu nu bakal tayang di Kang Agus Kapinis nyata Raja Tauhid, lagu religina sareng Menggapai Bintang. Berarti versi bahasa Indonesia mainnya. Pelarasan bahasa nasional bahasa Indonesia. Bahasa nasional. Tapi tesawios apapun bahasana nu penting mah urang masih jiwa Sunda we paling gitu barayanya. Tah, anu bade digarap selain lagu anu bakal tayang akan bade disebatkeun. Panginten kapayuna bae rencana ngadamel album deui tapi kumaha ieu Kang Agus? Upami ngadamel album rupina mah liren heula, margina kan ayeuna mah tos zaman digitalnya. Ayeuna mah teu kasebat album paling oge ngadamelan single. Ngadamelan single kanggo ka YouTube gitu bangsa. Nah, jadi gitu nya berkembangnya zaman teknologi bukan berarti menghalangi seseorang untuk berkarya. Gitu nya. Nah, hartosna Kang Agus Kapinis dengan tidak bisanya rekaman melalui CD dan kaset, anjeunna oge tetap masih terus melakukan rekaman tapi melalui media internet, nyata media medsos atau YouTube. Nah, salah sios namanya bisa urkeun panginten Kang Agus anu ge garap di bidang pengajar pangintennya. Mohon kalaresan ayeuna ngajar di salah sawios perguruan tinggi di STAI Sekolah Tinggi Agama Islam. Darussalam Sukabumi. Kang Agus Kapinis teh saurna kenging penghargaan harus ya? Terus Penghargaan naon teh Kang? di UIPM Kang. UIPM itu University Institute Professional of Management. Eta 96 negara Kang. 96 negara. Sabab simkuring nyanak tema siar dalam syair. Siar dalam syair. Janten dina tema lagu eta alhamdulillah simkuring biasa ngaislamkeun ku alatan ngadangu tema-tema lagu simkuring. Janten anjeunna nu tadina di luar Islam, non Islam gitu. Janten lebet muslim gitu. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah gitu kalaresan kamari simkuring bahkan insyaallah stasi Januari simkuring di wisuda kanggo seremonialna nyata di Malaysia. Di Malaysia. Berarti alhamdulillahnya baraya sadayana Kang Agus Kapinis oge secara tidak langsung melalui seni teh tos kangkat oge budaya Sunda oge tos nanjarkeun siarna. Biasa mereka saurkeun aya bangsa non muslim anu alhamdulillah anjeunna lebet muslim janten mualaf kulantaran ngadangukeun laguna syairna Kang Agus Kapinis. Luar biasa. Antawisna lagu Zikir Hopi. Kita album keus keluarnya. Atos keluar. Atos ada di YouTube. Bisa di YouTube palinten di Abdi channel Abdi tesan aya Zikir Hopi. Insyaallah saenggalna Abdi bakal nayangkeun oge anu judulna Zikir Hopi ti Kang Agus Kapinis nya diantos ya Abdi. Mun atuh Kang Agus kitu weh palinten atur nuhun atas waktosna. Mugi siar sareng sairna Kang Agus Kapinis tiasa teras lanjir di Sunda khususnya oge di masyarakat Indonesia pada umumnya. Amin. Nah gitu painten Kang Agus hatur nuhun pisan atos aya waktosna. Mugi-mugi ieu janten landong kanggo baraya penggemar Agus Kapinis anu
ngantos album menggalna. Mugi-mugi oge ka Agus sing sarehat. Amin. Oge baraya sadayana YouTuber juga tetap sehat oge. Tong hilap masih terus pantau di channel 8 Dia Serajingga 303 di bidang seni, edukasi, sareng baraya sadayana. Hatur nuhun, kepiatur, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghilap kanggo baraya Sunda sadaya di bana ayana di kulon kidul kaler wetan saampar samat saagama sadarigama tong hilap like and subscribe channelna Pandi Astra Jingga. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya ilahi tembus terus bumi paran sumirat ngarapan barang jagat nyusur jagat